salalim teh salamun 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 nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbad salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi nah ulah gede-gede sok bode kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna segede lantaran ngaranjeun dupi mah hese nyeun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeunah endogan geus eti gitu bisa eta wali mah digaranna dupi masyaallah mundek nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia geus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bae bismillahirrahmanirrahim sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang ngamimitian donatur pikeun acara haur perlu dikanyahokeun supaya urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji urang iman ka Allah, dua iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya nomor kahiji pisan urang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta dibentukeun ku urang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nu mana bae maca sholawat jumlah sholawat 4.444 urang kakarat talar hiji 4.444 kakarat talar hiji atawa dua jadi lobaan keneh nu geus katalar talobaan uncan asana moal katalar kabeh dipaksakeun ge datang ka di kubur moal bisa tak nomor hijina sholawat mah eueuh deui ialah maca dalailul khairat dihizib-hizib ngan kudu ijazah poe Jumat ti dieu ka dieu poe Sabtu ti dieu ka dieu poe Minggu ti dieu ka dieu kudu ijazah teu meunang sabaca-bacaan cenah deuk dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng ditanya boro-boro ku batur ku pemajikanana ge teu daek ngajawab mabok sholawat jadi sholawat di loba teuing mah mabok saruha bae ulah
kula wanitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah sebab keras mencara obat mah milikna ieu model ektasi jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus aju molotot mun cara rokok ieu megele ganja ulah urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang di Aceh sayur tadi ganjaan keur ngadahar keneh haju berat bae mata hayang hes kuat eta kakarak sagrintil lamun dihisep waduh dunia lenyap urang asa ngapu asa jadi raja asa doang atuh henteu bantak haram ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para khulafaur rasyidin para sahabat dilanjut ku para tabi'in terus di zaman a'immatul arba'ah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dilanjut terus ke tahun 500-an. Zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali. Terus dilanjut ke belah di urang mah zaman para wali-wali sana. Terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten nu geus teu asing deui di Banten Babat Banten tuluy anakna Maulana Yusuf dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar berbau partai hatena bener-bener hiji beli i'la'i kalimatillah ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acakan pan cenah kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti ku sia mah ja sia mah ngajina ge nundutan bae deuk kaharti di mana tuh ongko cenah ulah asup partai ongko kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang ulah cara kiai Golkar hayang duitna hayang pamerekna hayang pangagung eta nu ulahna sebab tanpa asup partai secara praktis urang eleh ku batu tapi ketika urang asupna asal-asalan jadi ngarusak kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah emang teu kaharti balik we sia mangani ge ka ditu emang sia teu kaharti bae naon ge kudu kitu bila perlu nyieun partai jangan dobrak kebatilan ngan hese jasa neangan figur neangan sosok anu ikhlas tanpa dibarengan ku ikhlas moal beres boro-boro berjuang di negara cacak-cacak khusus di agama geus modek ngadirikeun negara dek diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an kudu ngan diperlukeun ikhlas sabar jadi
kudunyian sebenarnya orang ya partai tikuari jangka hareup usulkeun PKB geus aya mungsrut petilu 2 kali mungsrut PKS 4 mungsrut pan mah lain mungsrut teh mah odol-odolan zaman guys bintang bulan komo bintangna di mana bulanna di mana. Ayo partai-partai Islam tain can katingali bergerak nah sebab teu ikhlas pada ngabogaan kepentingan setungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon ngahijina dina eta bae diunti aya be unti ayo eueuh unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti atuh geus we ka ditu jadi kunti nah ieu mun urang mantep mah nyieun partai sok geura dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu asal lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur naon karak redinya mantep wah cenah kiai hese ulah ya mah tuh ulah neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantap kuari perang eleh teu ikhlas lamun urang ikhlas wow la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan kereh la ilaha illallah sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas gitu kene maca sholawat eueuh nanaon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan kitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan tibatan abid banu sok arari ibadah barariasa pikih doang eta kan keterangan loba jasa mantak ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeutik kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saeutik kan naon Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas masyaallah pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas biasa insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun tumantak coba teangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli ikhlas supaya mantep ialah thariqah ieu teh janga ikhlaskeun geus bisa ikhlas teu kudu asup thariqah thariqah teh penemuan ahli ikhlas geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngaran Imam Syafi'i boga ikhlas boga thariqah Syafi'iyah Imam Maliki thariqah Malikiyah Imam Ghazali Ghazaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah Imam Naqsabandi Naqsabandiyah Imam Rifa'i nuduhkeun kieu ieu carana Rifa'iyah Imam Tijani Tijaniyah terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiah geus bae kitu misalna ikhlas dan dagang karungna Pendiah aduh
eta perlebuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab lantaran kabeh ge akur ti Kangjeng Nabi. Ti Kangjeng Nabi ngan ti Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung. Kabelah dieuna mulai ti sahabat ti tabiin dibentuk. Aya zikirna, aya tafakurna, aya muraqabahna, aya khidmahna. Macak cek Tuan Syekh Abdul Qadir, hei manusia, ulah suuzon sakali, sapoe, atau saminggu atau sebulan milu geura jeung kula diuk babarengan engke bakal kapanggi ngeunahna ibadah. Sapoe bae can kapagi sapoe coba saminggu, can kapanggi saminggu coba sebulan engke ge bakal kapanggi. Aya beda perasaan batin. Ulah zahir bae coba do diurusan teh batin coba urusan. Coba bisa sapoe ge sapoe, teu bisa sapoe saminggu coba, teu bisa saminggu sabulan. Coba datang ka kapanggi ku kula dek dituduhkeun. Hayu milu jeung kula diuk babarengan. Asal ulah nundutan lecak jana teh. Sebeuting wuduk silakan. Ke gara-garasa cek Tuan Syekh. Kula lain sombong dek nuduhkeun, dek diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah. Fokus di urang we hayu urang ka bupati hayu sia ki aing geus wau jeung bupati. Hayu aing geus wau jeung gubernur atut hayu. Hayu geura ku aing diumrohkeun sia. Hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsrut geura sia. Diajak orang ke presiden lantaran geus wau. Urang lamun aya jelema ngajak ke presiden nyandana teu wau, siapa aya heula tampiling ku aing sia. Ngajak-ngajak aing. Tuh. Aing geus wau urang geunaheun diajakna ka dieu bahkan atuh aman bahkan diaping deuk ke presiden teh. Wih, ngeunah. Geus kontek-kontekan jeung nya. Iya Bapak ada di mana? Ini warung kopi. Oh iya. Presiden lagi di warung kopi. Iya. Bohong berarti itu presiden. Masa presiden nongkrong di warung kopi? Emang presiden lain jelema aja presiden. Oh, atuh boleh bengan atuh teu boga muruah. Satahap. Orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah. Tapi ustad badahar di pasar di masalah. Wih, udah ustad dahar di pasar. Nangtung di daharna. Jadi masalah. Ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu. Jadi sama kom. Nah, ieu deuk jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari deuk dihaulan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan, kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan. Maulidan mah unggal lembur. Hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang ari haul mah kan aya aturan-aturanana. Jadi ndek bae ge mangga ngan leupas ti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin. Hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kampamere na pan hese tah. Pan hese. Ieu mah ongko haul Tuan Syekh, ongko nyana. Lumayan jadi sakeuna ieu. Kajian dapur mah. Sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang. Lantaran eta tah di jerona. Ulah yang bahkan kudu berkorban ti heula. Mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon? Atuh menangna 10 juta, nu 5 juta ka kantongnya na. Pan eta kos kitu pan bolon eta kos kitu. Teu meunang tah. Ieu syarat-syarat da loba, mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres. Dan
teu kudu make ijazah maulidan mah bebas nah ieu ahli Allah nu ku urang neuk dirayakeun mentak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kana bareng maksudnya yuk keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksud sia nyumbang pokona di akhirat mah ge ulah sia bae ka neraka aing ge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah urang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka sorga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah waka ka sorga ulah tahan cahaya geus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poeannya lempang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyonong geus hayang ka sorga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digopay kadi geus aya iya je pendik weh sono iya enggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cakena ieu ge milu ngaji meren teu henteu ya milu mah milu pamtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang di kitu-kitu nah ieu ge urang dijikeun Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngapada-pada ngabogaan bendera wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jelema nu iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri urang deuk melalui rombongan mana ajeuna kula mah boga bendera koneng atuh Allah saya siap percaya mah kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke lempangannya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endeu kitu bae aing endeu kitu bae kadele di dunia na ge sing gulimpang kiai nu ka Golkar tan ngabenerkeun ekstrim tah maka nah ieu urang deuk ngarayakeun seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit deuk sodaqah 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100 dibalik tadi teh sih ngomong deuk sababana ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlasna 100.000 boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000 boga 10.000 ikhlasna 1.000 boga 1.000 ikhlasna 100 geus bae bukan nama jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlas tah balangkeun beda suarana ge kelecring ditoel ku babaturan pan si masa sada ikhlasna sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah nirisan cak babace kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ieu mere 100.000 coba aya 7 angin teu emang nya kakak asana paranas tiris ieu sodaqah 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 bae ikhlas ka
bangun bunga nama ti mantas gaji sedekah tadi kakak mah ikhlas bara duit 1000 paingan atuh teh bakal ikhlas ka eta ge kombali meuli rokok cek kadijakeun bae meuli rokok aya kombalina geus teu dideule-deule di dikadijakeun duit teh sabaraha duit 10.000 meuli rokokna 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sana eta mah kadijakeun paling nggak 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku baik ku Tuhan Syekh kecek Tuhan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes bareut 2.000 belah ditu kecek Tuhan saya teh kue kuari mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dia nu 1.000 mah geus di mana bae nya lah geus di mana bae ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu sagala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya itu ya cerita penerus penegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala terus ataga kuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae engkena beda ngomongna kudu aya ikhlasan haram cak kajen kokoman haram cak aing haram beudang saminggu diber eta teh haram budak haram dibere deui sama budak eta haram sebenarnya mah dibere deui eta mah terserah sararia eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram aya bae dah kredit lah pertimbangkeun baheula berkati lo lah tu aya ieu keteranganana milu kanu ngameunangkeun bae si ulah hararesek kiai ai keur ieu haram ai kuari kitu loba omong tadi beres sekupit tah ku sorum oh paingan azana ieu mah kieu mah lamun dibere apansa meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu tah eta kiai oplo eta kita kiai teu boga ikhlas mantak ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh tayelah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus hajudek nurunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha anu siap masyakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang heula kitu bae heula siap tanti batur bakerek nyana mah nonton bola hudang weh siap teh mah kiai cajak kiana teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nyana mah hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nyana mah cumplang-campling lain teh kabel memehna ieu memeh husul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang leuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadenge nomor-nomor ulah mata hayang ngahes bae oper urang dan tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tatadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa gitu sih dirobah
mual jadi khariqun lil adat mun nyana henteu ngakhariq-khariq ke dirina ngarobah perwatakan. Nah, ieu watak urang teh hayang sembeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap tah henteu kikituana. Mun urang kawin-kawin mah dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak tah mah birayu watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin. Nah iya parawan namangan geus 45 tahun. Berarti kan aya kekurangan di dirina, mungkin hideung, mungkin pengek, mungkin bae jebleh, mungkin dan lain kemungkinan deuk ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa, ieu nu jore jasa. Pan watak urang mah hayang ka nu geulis, milih nu jore. Tuh kan sia mah embung lain mah sakeun. Kajenting teh jadi wali aing. Kajen aing teh jadi wali ge sakeun. Kunaon atuh ampere teu naik cenah kos kitu. Siapa mikiran ampere bae, Pak. Aduh. Masya Allah, tak eta hese tak kos kitu hese. Nah, ieu cacarakan jadi wali teh ya, ulah nurutin perwatakan. Kan hese tak kos kitu teh. Jam hiji keur meujeunan ngeunah watak urang ngeunah jasa hese. Udah. Nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlunya na di harapan guru. Jam hiji udang sia mandi. Mano cenah tunu mandi sia. Mandi. Mandi. Salat. Dipaksa dicarekan. Entek cik Tuan Syekh Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu. Lain titah dahar milu sapoe teh. Dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah. Ya siain deuk ka Allah mah kieu ye. Jadi nyontoan nyanan deuk ka Allah. Nah, ieu babacana, ieu carana, ieu kieu, diukna kieu, nantungna kieu dan lain sebagainya. Ayo coba praktekeun. Bener engke ge lain deui gitu. Ketika urang zikir, tegep sukuna nu kenca ka jero, nu katuhu kaluar, rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah. Leungeunna di luhur di dieu. Aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi na aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia peureumkeun geura peureum ieu berarti peureumkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulayan zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtungna mah beunta henteu babacaan teu ieu diatur cara oh lantaran kieu ketika urang salat ye thariqah ye Allahu akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watek sia nafsu nu bertentangan jeung watek ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan dika Allah kan Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek dika Allah keun bae keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu si make bajuna cek anak kandal deui nya buka ku aing lah make kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu akbar. Yang penting ulah aya kipas, ulah aya na, ulah make. Salat urang mah panas tel khusus henteu. Kipas ngagelenggeng bae. Eta lain kitu tafakuran ka Gusti. Gusti.
berarti watak abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syarat-syaratna ulah robah awak teh mun nangtung ulah aya robah saeutik aja dilawan ku urang panas teh hareudang dilawan watak teh mah hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirobah ku Allah tiris model eta model bos itu teh dibere tiris dipan jadi tiris sih. Nah, tiris teh age ai katirisan teuing mah ieu watak hayang panas. Nah, kumaha ieu carana supaya hayang panas? Ulah make simbut, ulah make jas. Tiris ti Gusti Allah. Watak urang embung kana tiris hayangna sedeng. Da kitulah perwatakan urang engke kebal-kebal eueuh tiris, tenang, tentram, bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing. Kos gitulah tang ngalawan eta tah ketika panas ulah make kipas ulah make AC lawan ieu mah watak urang ngalawan watak we ketika urang lapar hayang dahar watak mah kos kitu ulah sia bros laparkeun meunang bae 2 poe siap kuburan ieu tetep urang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resep ka nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang genjebian kan hei watak eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya bendu eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jang naon watak ketika terus bae diisi pada itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasia Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleuna encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus tak eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ge illallah eta guru tarakat tolol teh mah kitu ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah dinu susah bae ngan 10 itu mah digantung teh mah kieu kos kitu mah eta beta hese teh kos kitu Masya Allah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat gugur ngaguru torekat si saminggu tamat heran ini beres ya geus beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah ieu kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat ayo nu ngapingna sah jalai gitu thariqah bati bae lagi ye jadi ulah waka ditaekeun jadi mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyanda bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae ngangunjar kieu aja olahraga bae di masjid kayak sholat teh deuk sholat kayak kikieuan heula Allahu akbar beres aja bae ngedeng
di Mekah eta kos dari itu lain hayo salat ganjaranana 100.000 Masya Allah lain lobakeun salat henteu pan pura-pura zikir jeung tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean maya saember mengacai aya ku ada jelumana di dieu. Nah, ikir cerita para ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Engke kumaha tah? Ku tajem-tajemna pemikiranana, akalna, henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan. Diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna. Sehingga dibere ilmu toy aya nu henteu dibere, aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena. Aya anu lempang ka Makasalengka, dua lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae saminggu ka hareup diomongkeun bener sabulan ka hareup diomongkeun bener satahun ka hareup Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami asalnya ngomong benerkeun ngantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mentak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha nah eta jelema nyawa nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir cerita Ki Umar Rancalang bae geus pohara carita Syekh Asnawi geus luar biasa geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa kunaha eta bersih mata hatena nah ieu ge aya zakara ba'dul arifin min ahli al-kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo wa kullu dzalik fil yaumil arbi'al akhir min syahri Safar nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero siapa sok aju ka mana bae aduh eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin-Senin Salasa Rebo kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero hih sok aya tungtungan kitu terus bae ka dieu nah bogan diturunkeun jeung nu kitu ijazahna baheula fayaqulu dzalikal yaum as'aba ayyam sanah maka di poe Rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun geus di dinya aya penangkalna meunang ti Allah kumaha carana salat 4 rakaat yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal Fatihah surah inna a'tainakal kautsar 17 marrah rakaat awal inna a'taina 17 rakaat kedua al-ikhlas khamsa marrat rakaat katilu dan selanjutnya ngan mun aya nu ngajak di perumahan di masjid di mushola di sekitar urang ulah milu bid'ah kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah dita ulah salat ngeunaheun sok maksa bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mengondang panyakit ulang susul aja jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya nangis nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah
milu besi aya ajakan-ajakan di masjid, di lembur mana, di perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema da ge salat teh sorangan bae teu kudu teu ahli ikhlas nu salat nageun ke aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhi wa abihi wajudun terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bawa urang mah tarima beres geus ka dituna mere kadu bae ka nyana. Waduh, disogok keneh bae burung. Geus, ulah jadat aya geuna naon. Mental lain jang nyana, jang umat kabehan. Upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda, nah engke tanda nyana nyieun salalim. Salalim teh salamun 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 nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi. Jadi lain kupat tapi ngaranna dupi. Nah, ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna. Eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna sagede. Lantaran ngaran nyieun dupi mah hese nyieun kupat bae. Kupat make sayur biasa nu ngeuna endogan we saeutik. Itu. Bisa eta wali badi ngaranna dupi. Masyaallah. Mundek nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal wabaa wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia geus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim. Keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo jae ge nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti. Ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mana diawali ku nginum eta heula etalah hasil meunang ti ahlil kasfi wa tamkin para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Cenah aing mah teu percaya eueuh masalah itu percaya geus datang ke mana kepercayaan orang-orang makin dekat ke Allah makin percaya gerage deket rasa hayang deket ke Allah ka ieu ka guru kege ka rasana lain deui guru ieu bahasana jangan jauhan ka Allah guru ieu mah bener ada ngadeketkeun guru ieu mah lain deui hiji-hijina guru kumaha hatena sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai heran ngurucurna heran di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan ternyata di jerona aya racunan jadi racun ilmu ge sarua ilmu na akur bae ngan ieu kacampuran apa henteu ketika dikaluarkeun turulung waduh ieu mah bau kredit ilmu ieu karasa ku urang aya kredit asana ieu karasa
ku muridnya karasa diturun gede kan set weh aya bendera konengan karasa tak kurang nu ngadengekeun ge waduh ieu ilmu campur bendera koneng ya ilmu ya aya karasa kajen gugu wahage antara nu bening murni jeung nu aya muatan-muatan eta bakal karasa percis botol anu dicicikeun kumaha cairna di jero bakal kadeure urang wani nginumna ketika treh dituruhkeun wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam perebut urang lak nginah luar biasa ketika kadeuleuh urang heuy aya racunan tama budak embung urang tadi dipaksa ge embung ieulah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate kumaha kacampuran di jero hate ketika kacampuran ku bendera koneng karasa aya konengan dak karasa aya kreditanan tambah karasa ka aing ge asana nyulusup ke jero hate emang mana akur jeung aing dan lain-lain sebagainya tuh itulah ilmu eta adalah cai nu mantak urang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu kan bahasana gitu siraman siraman pan cai begitu disiram orang racun aduh barang datang kiai eta urang lembur dia kurang karacunan kabeh kunaon tuh racun bendera koneng gitu mah salah ngondang Masya Allah nu di ditu waduh karacunan bendera hejo di ditu nu di ditu sarua ieu hese tah hayang nu murni jasa supaya tarariis tatangkalan jararadi nyembrung Masya Allah mentak panyiramkeun si hade beta besi racunan nah jadi rebo isuk rebo wekasan ulah waka kamamana ulah waka ngadahar naon nginum cai salalim geula di unggal lembur nyararieun kiai-kiaina silakeun terus ka embergeun terus pikeunnan ka masyarakat sak gelasna 5.000 wah aya racunan ya kajian kumaha ge ieu kiai aya racunan ieu lamun aya make kos kituan ulah diinum geus bae diinum racun ya racun ikhlas itulah wa tasbutul qasama jeung tetep sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lasin nu aya dina tempat laos artina di hiji tempat anu aya laos naon laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina ikeun ngabenerkeun mudai kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal di tangan bae tah teangan lumpat ka mana ge teangan gampang polisi neangan melacakna mudah nah kuari mah terjadilah pembunuhan ieu teu kanyawan saha nu ngabunuhna tah eta kan kudu diteangan kanyawanana ieu di mana terjadina ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan mungkin bae di pengkolan mungkin bae di kampung mungkin bae di gedung mungkin bae di jalan cai mungkin di jalan kereta eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena saha ieu terbunuh bakar urang mana ieu bakar urang Cikupa ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina ternyata terjadina di Balaraja bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja maka selidik heula ku polisi pembunuhna kan teu kajawan aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap bakar selidik apa punya teman henteu di Balaraja sanggeusna boga batur apa boga musuh teu di Balaraja tuh kan apa boga nyana teh kitu perusahaan teu di Balaraja apakah manehanana
boga kabogoh anyar teu di Belaraja eta kah selidik eta laos karana tah mulai ayo coba selidik barang diselidik kanyahoan ternyata orang zae orang bakar teh ya boga musuh urang Belaraja beuki mengarah ya Allah ieu di kitab ge geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah nu batak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh ieu ilmu kejiwaan ngaranna nah bakar terjadi pembunuhan Ki Bakar orang Cikupa terjadi di Belaraja ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Belaraja Khalid ngaranna coba Ki Khalid aya di Belaraja ternyata beuki mengarah tanyakeun ka babaturan Khalid telah berapa lama Khalid menghilang komo lamun kieu mah kemarin mah Pak ada tapi hari ini enggak ada geus mulai mengarah laos ngaran Masya Allah ida datang ka kos kitu tah dibejakeun mantak carita teu kanyahoan eueuh ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat nu mata kurang teh melalui korena nyaho si A bogoheun ka aing kajen kumaha si B teu bogoheun ka aing melalui korena urang kan keur leumpang aya awewe dijauh keneh nyana geus mencerong we kan ka urang ajunya mere senyum wih senyum mematikan insyaallah luar biasa senyum racun ya kajian datang ka urang ka imah teh ngahuleung bae aduh aing mabok senyum budak eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh bogoheun ka aing bebeja urang ka babaturan si anu bogoheun wah sia sok pede ye atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda emang kumaha kitu tanda-tanda ti jauh keneh nya neuleukeun aju neuleukeun aju senyum katipu sia cak babatur emang nya mah eueuh sia ge senyum bae oh emang kitu atuh sia mah katipu dasar aja pengen teu nyaho naon orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol tuh giliran nu edan diajak senyum gue nyana nah iya mah teu waras ieu mah waras ternyata oh ja benernya oke sakali deh coba sakali deh liwat ka dinya malah bangunnya teh ya mapang bung mengarah jasa tama mengarah geus tama geus ulah asa-asa deui geus kajen kuku mah ge bogoh 150% leuwih 50 tama persen ge wah urang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieur ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus dukangan ti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian kukumaha ge geus Cisoka teh bagianan eta mah kajian kukumaha ge make ini roa itu ada asaroko kaba eta garana korena tanda ieu keur carita soal trisno ieu mah ieu soal leup-leupan eta kan nah ieu ge sarua polisi lebih jeli laos gara istilah fikih nah terjadi di Belaraja tanyakeun geus aya horeng boga musuh nah nanyakeun saha musuhnya Khalid aya kamari mah aya leuwih mengarah tanyakeun ku ari ka pamajikanna ibu istrinya Khalid ya iya Pak Khalidnya kemana nggak ada Pak udah lama dia mah katanya kemarin juga sebentar Pak terus kemana lagi kali ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak dia mah Pak lah nggak karu-karuan Pak enggak ini kerja sehari-harinya apa nggak tahu saya juga kadang-kadang bawa motor ke sini terus motornya nggak ada udah banyak yang nyariin ke suami saya mah katanya pemalingan motor katanya lu ngomong yang bener atuh jangan pemalingan atuh kalau Melayu mah dia suka curi motor iya lupa saya namanya juga orang Belaraja apalah maaf Pak iya tuh kalau sudah tuh lu ngomong atau bapaknya kan mengajakin ngomong bahasa Indonesia aja atau saya juga ikutin bapak ganteng deh ya aju bae cak polisi nomor HP berapa lain ka Khalid mengkol goblok tak polisi iya cak polisi teh sambil menyelam minum air lah
tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah can selesai jeung masalah deui kan eta. Aduh, eta mah di ditu di Lampung. Nah, ieu kan geus mengarah ya, berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh, berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor, kata orang, saya nggak tahu sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya, katanya hilang motor katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah sebodoh lah, mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mana? Nggak mulai itu. Istri dah baik ngomong kos itu. Jual baik anaknya ini siapa? Ini anak Pak Oli. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja Pak. Ini sebagai arah ya, itu bener berarti. Tinggal di tangan kan Oli. Tangan dulu lah ya. Nah iya ketika Oli tertangkap, nah iya perlu persumpahan. Iyalah karena saksi teu aya, pelakuna diperkirakan dia aya zon-zon, aya sangka-sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah ieu kajen kukumaha ge perlu sumpah nu kos kitu mah watas betul qasam. Waduh mantep geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi ieu polisi ngan henteu boga balok urang ya bere lah ku urang balok kalapa lah di dieu. Tes betul kosama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudai. Laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudai bi an wujida qatilun bimailatin secara kapangi Ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atawa di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar, maka didinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah. Ataparraqan hujamun atawa Ki Bakar terbunuhna ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur, kemudian sumur tersebut teh caina diperebutkeun ku batur jelema di mana-mana datang perebut. Ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema paberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah. Di Baitullah kabeh ge hayang ka nyium ngecup Hajar Aswad, kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut terjadilah Ki Bakar paeh di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad. Iya kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhanana. Jelema kan loba jasa di dinya. Nah ieu taparraqo anhu jam'un, tetap diselidik saha pelaku pembunuhan. Apakah memang akibat tina perdesakan? Apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan? Eta kudu dikanyahokeun menurut agama. Masya Allah. Wah raja saya. Di urang mah ai sumur mah eueuh nu perebut. Kemudian Baitullah ge eueuh aya ge perebut karcis film. Lantaran film rame terbatas muatna ngan saukur 300 sedangkan jelema nu endeuh teh 1000 perebut karcis bloon eta jelema tah eta teh kos kitu tah aju berdesak-desakan di loket paeh. Ieu perlu apakah aya unsur-unsur kesengajaan pembunuhan? Ieu kudu dikanyahokeun laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atau terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, gitu cerita. Nah, di kerumunan orang banyak, aya nu pae. Tak eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan, atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuh nyana? Ieu kudu kanyahoan.
Masya Allah, sejauh etalah Islam untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kajahoan baik ke jeung kumaha ge di Indonesia sanggeus kanyahoan. Nah, si A pelakuna urang teu daya teu upaya, si B pelakuna teu daya teu upaya. Lantaran naon? Lantaran seperti dikondisikan. Babari jasa ngondisikan pembunuhan. Hendak dibunuh dengan begitu saya gampang baik di Indonesia. Contoh, jelema terlalu sangar jasa maka diuntitlah oleh negara melalui polisi, melalui ABRI, bunuh dia. Babari jasa eta teh soal-soal ngabunuh nu kos kitu. Komo bugot-bugot mah. Iya, mengkhawatirkan di negara. Jadi pengacau negara. Cara ngabunuhna gampang jasa. Tambah geus saya di kantong. Geus saya di kantong babari jasa. Jangan naik motor. Tembak des. Geus kabur. Atuh nu menembak nage polisi. Kadang-kadang ti Mabes. Kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya. Geus terkondisi gampang jasa. Seperti jelema mengendarai mobil. Tapi ternyata di kaca hebatnya saya peluru nembus kaca endang ieu saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu. Lamun lain terlatih kan mal bisa, lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI tiga kali moal selesai tama urusanna. Emang endek dirapihan tama endek dibeakeun tama kos kitu. Terjadi seperti eta sering, tapi tanggung jawab di akhirat tetep bae. Tetap baik. Nah iya seperti kos gitu ngaranna laos tak eta teh terlacak sebenarnya mah babari gampang tamanu kos gitu mah urusan dunia gampang tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban. Masya Allah. Atau bugot jelema anu nentang terhadap pemerintah bugot ngaranna tergantung ke pemerintahanana. Pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain. Ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna. Ulah sabugot-bugot da urang lamun maca di koran, di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik. Dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah urang dilawan. Ieu kumaha hukumna? Tergantung kumaha nagarana jeung naon nu eukeur dilaksanakeun ku negara eta. Wah, jadi panjang acak-acakan. Mantap ngaji dong. Geus aya kabeh di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat setik-etik acan. Andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon bae, tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan. Ketika negara lain negara Islam, negara ieu negara demokrasi, berarti salah satu rakyat ieu nentang teh ieu karena aspirasina. Karena dari rakyat untuk rakyat, lah bohong. Ieu mah keur carita baheulanan. Dari rakyat untuk rakyat. Naon deui? Oleh rakyat itu bohong. Nah kuari ditentang temenang dibunuh. Urang lamun ngabunuh nyana lain syahid, urang lamun merangan nyana urang terbunuh henteu syahid biasa bae. Naon sebab paneta penentang ge kapan lain agama eta mah bentuk negarana negara juri kapan mantak sih gade. Ieu bugot bae tapi bugotna lain bentuk Islam, lain Al-Qur'an anu diperjuangkeunana. Mantak ulama KBG tak bae sabarodo sama kos gitu mah hese ngahukumanana dilawanan ku urang ditentang ku urang kabunuh henteu syahid. Naon sebab bentuk nagarana don mantap pakai perhitungan. Kiai mah maca kitab adu demo tungtungna kan ieu demo ieu ngondisikeun pemerintah ieu ti rakyat diadukeun. Kemudian ieu organisasi Islam ieu organisasi diadukeun. Iyalah nu perlu dipikir ku urang. Masalahna lamun terbunuh mungkin terjadi kumaha? Apakah ieu teh menang ganjaran syahid atawa said? Ieu kan cilaka urang. Tah, di Islam geus diatur sedemikian rupa rapi nu tinggalin setik-etik acan. Hatta terjadi pembunuhan ge terlacak kajen ku kumaha ge. Sekalipun ieu mayit geus dikubur, buka kembali. Atau dicoba terus dilacak moal datang ketika panggih kajian hukum hage sebab naon rakyatna per desana per RT na kaitung KTP na aya kemudian diselidiki ku urang si korban ieu jeung kembur ieu kumaha si korban
jeung seseorang kumaha si korban boga hubungan dagang boga hubungan politik boga hubungan budaya si korban boga hubungan cinta si korban boga hubungan naon bakal kalah acak kajeun ku kumaha ge ieu lah laos ngaran eueuh anu terlacak kajeun ku kumaha ge nah ieu lah bi anujida qatilun fi bahilatin nah kapanggi ieu nu terbunuh korban di hiji daerah au qaryatin saghirah li adaihi atawa di kampung leutik anu manehna boga beberapa musuh di dinya atawa tafarraqan hujamun atawa tadi padesak-desak kemudian terbunuhnya na pamerencai jelema ieu ge perlu diketahui mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasina ieu terjadi pembunuhan adili nyana coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus aya ti nagara mah geus gampang jasa tah mah cetu jasa seperti terjadi Bustomi naon gara-gara Serang teh Cecep Bustomi moal kapanggih pembunuhna kajeun kumaha ge secetu eta lantaran nyana keur mengendarai kok hebat amat tepat sasaran dan lain sebagainya geus ulah dimasalahkeun berarti eta mah urusanna negara geus kanyawa tina kitab kajeun kumaha ge sehebat eta jeung setepat eta urang naik mobil atuh ieu mobil lagi mobil kacana teh teu peupeus acan bahkan geus anti peluru ge geus bisa bae kos kitu mah anti peluru teh jang rakyat jangnya nama tuh nembus bae pokos tank baja teh geus teu bisa ditembak tapi ngalawan Iran mah tank baja tembak ku Iran teh nyeterun parae kabeh nu jerona ge ge atuh nu mantak Israel kaget ge stop heula ieu tank baja aing bara reak jeung jelema-jelemana pan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh entah urung teh naon ngan di jero pararanas marahe kabeh ge atuh kumaha tank baja teu leumpang nu itu teu leumpang cek Israel kae lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom da leutik jasa sagede kieu peluruna beri di deuleu di dijana Husein waduh ya si Husein Iran mah pan ngaranna beda-beda banyak Hasan, Husein, Ali, Hamzah eueuh Pendi eueuh waduh lamun toko ekstasi mah aya Haji Supendi wah tah iya Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu kok bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan muntak wa fauqa kulli dzi alim dil saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran des nyetrung kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran Masya Allah teh urang kos kitu teh apaan Masya Allah lain lalagan pesawat ditampawak hese dikendalikeunana lantaran ketika ditembak ke kurang jang naon kan saukur kapalna doang tetapi Iran mah hebat jasa eta tembak kena sasaran balik ka ditu ngajegur di ditu mengendalikan make remote Masya Allah haju remote nah HP di bebek ya Allah ya Rabbi jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan pakai perang mentak kaji pengen dibuka 5 di BlackBerry na yang kipu doli Masya Allah ya tah horenganan nya nama jang trisnoan Iran hebat jasa lain lalagan tuh eta ngan ekte di expose lantaran setiap nu memalukan ieu keur carita ka deteksi bae kajeun ku kumaha ge wayahoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun ku kumaha ge kos sahebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi sehingga nu teu jauh mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa atuh lain penjahat mah jadi negara kos gitulah seperti eta bakal kanyahoan laos garana bi anujida qatilun fi bahilah au qaryatin saghira li adai au tafarraqan hujamun di kerumunan orang banyak misalnya main bola halo Inggris biasana dar aya nu pae tilu obat
apakah memang nyana karena desakan, apakah memang aya unsur kesengajaan, perlu dikenyaho. Gus gitulah dilanjutkan ku ari wala syakka annahu temang-mang deui yakin saenyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam, lawang menuju Allah. Nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu. Cek Kangjeng hayu hayu. Kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah, besi hayang kapanggih jeung Allah hayu hayu hayu. Wasyafi'ul akram, nu tukang nulungan ka Allah. Abdi mah bobolokot geus tanggung jawab jeung Kangjeng Nabi. Hayu hayu panaik mah ieu teh boga syafaat hayu jeung Kangjeng Nabi tuturkeun hayu hayu ka dieu yap 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 yap. Wih, mantep jasa. Abdi mah keur baringung deketan kulapan kula mah deket ka Allah. Abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu. Dek melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat boloon guruna nu boloon ieu atuh dek la ilaha illallah teh ka Allah ai anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah. Moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong. Kangjeng Nabi cicing di lawang. Ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi. Aing ayu anu ngusulkeun ka Allah. Abdi mah isin loba keperluan, aya keperluan naon? Abdi mah isin loba kabingung, boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah. Tuh Kangjeng Nabi nan mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu jakang Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rozak terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng elenan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batak sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah kadituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berzanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa alfal asfiya
ngeunaheun azkal azkiyai mir rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum benta jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukumah ge nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebro cilaka cak gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina insan oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah teu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu seueuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nya daekeun nya kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggihnya na wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial ada nah ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khayal tilu urang ngeuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli waring leutik aya karangan Imam Ghazali caritaan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupa Kangjeng ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macana amsarati fuman wa farqani wal hubuya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsarati fuman wa farqani wal hubuya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsarati fuman nah dibaca kurang memeh sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos gitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu heula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim na'am sarate fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada non garang-garana engket-engket cek sare ngedeng langsung ta'am sarate fuman wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman PS sakali ente dua kali kaditu da mangim pasti jasa kula carita da bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka Imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi Imah Ki Soleh sebelah teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran bae kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab boleh dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cekian
neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna ceuk urang teh. Pulau itu aya deui urang Arab. Udah gasep tidak boleh khusus orang Arab ceuk cenah. Orang Ajam tidak boleh. Lupat ka dieu unggal lawang aya urang Araban. Cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi urang Arab jan nabi kabehan. Naik aing ka jeung kumaha ge. Naik kula ka luhur. Begitu naik ka luhur urang ceuk cenah. Enggak boleh naik. Nggak boleh naik. Kadulu di handap. Wah, kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh. Ngancan katingali Kangjeng Nabi na. Ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek asana. Ringsek aing ieu ka mana ieu? Haju di tukang penjagana turun teu meunang. Di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na. Jauh. Jadi kula ditungtung gitu tah. Ngan aya di luhur. Akhirnya kula turun ke handap. Alhamdulillah. Begitu nanya, itu Kang Jenab, cenah buru-buru. Macet. Jelema teu bisa ka ditu. Hudang. Can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang. Waduh, cek kula teh, masyaallah. Tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinahna. Yeay. Eta ngimpi teh kos kitu teh. Nah, eta bacaan eta kula ngabejaan we naam saro teh pun ngamandi heula. Semandi ngalaudu, nol-nolkeun pikiran, beres make sesengitan, make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi. Baju putih teh karesep Kangjeng jubah, terus make sesengitan. Beres eta teh tadi ngarep kiblat, hadiah ka Kangjeng Nabi, ka sahabat, ka wali, kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi we miti dieu keula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli min amsarati fumanna wa farqani wal hubu ya dari dulazati bilalami terus ayat tah nu pernah kakula bebeja ku deui di datanya heuh geus barang diwirid ku cenah aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh moal ngimpi-ngimpi sia teu daek mah ya awas cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah dikatakan guys memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtung nama teu kabaca bae eta sering kukula meuli caritakeun nu sajan-sajan nama ieu mah ala kadar takdir bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan antum meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha aing we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna ayat teu kebal teh kan eta dijagaan gitu tapi eta di ngimpi mah urang Arab teh bisa ngomong Sunda deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos ngimpi kasasawan teh bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa eta mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah manta kaju 3 poe teh ka masjid da abang moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kurang henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu mantak atuh teu ka masjid abah asal eta kitu asa 3 poe masyaallah geus saya caritakeun lan teh eta wiridanna eta ngan aya bawa terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina manta kudu diijazahkeun heula eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan naon teh hina eueuh deui pangindah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung diresep kana maca sholawat teh diberesep aya kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes satu aduh masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih
salah ijazah masalah tes ya jauh cenah diberen aja kos kitu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang tala'al badru alaina Tala'al badru alaina datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep banget caang banget kasep kolbu caang kolbu badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah tala'al badru alaina datang min saniatil wada ti arah saniatil wada kampung ngaranna kampung saniatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ieulah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far mah cek Imam Ja'far anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu Haji Wati kadeuleu Haji Rusdi kadeuleu kah kasepna teh kadeuleu nyana teh asa kasep bae cak nyana wallahu alam cak halayak rame mah tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tangkoteteng bae mantap kayak nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah sakitu kaayaanana pas-pasan teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan Kangjeng Nabi moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarumna ragag plek bingung Siti Aisyah lampu parem jarum ragag cek Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincak teh dikrami kemong teu kuari wah teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah nah katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu parem aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badr urang di jero kamar caang
Jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek. Ya Allah ya Rabbi, eta mah pembawaan meureunnya moekan jagat. Aya kari ya Allah Kanjeng Caang. Ieu nu paling hebat cacaang Kanjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaang Kanjeng Nabi. Aya dunia cacaang Kangjeng Nabi, aya urang cacaang Kangjeng Nabi, aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi, aya sorga cacaang Kangjeng Nabi, aya neraka cacaang Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis kursi diucapkeun ku Kangjeng, laulaka lama khalaqtul aflak, mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter, nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng, nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun tina neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet tatangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris daga atuh bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin pohara, tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ya Allah keris dipiceun ku nyana tasala dipiceun. Ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara Gapleh tuh siapa nyahoan? Nyahoan jauh sok berenya. Koprok kasih orang sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu tatadina di ka neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka sorga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng, aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, menawaran kreditan, tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek, tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng, heuy haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe. Lain cara urang etek lain. Etek mau malah nu geulis. Kawaron malah nu geul jore, carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep. Gareulis urang Cilongok mah. Tapi lain penduduk asli. Tah, geulis misalnya ye. Aya we geulis lah pokona kurang mana bae. Dia seungit nya geulis. Datang misalnya ke Haji Masuri. Hajunyana bubuka bajuna, buka jadi buka, kutangna dibuka, waduh, haju sempakna dibuka, ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri, ceknyana abdi rangda, ieu mandek sodakoh bae ka Mang Haji. Nah, kira-kira muat Mang Haji kira-kira. Mikir-mikir ceknyana, wah sinarna leutik. Aduh. Anak buah Haji Patin kos kieu ye. Henteu tegas teh mong gitu kan. Cuma mikir-mikir cenah. Parah. Berarti jerona mah hayang. Awak aya ban dicabut di Masinar. Nah. Moda mikir-mikir keneh. Coba ka Haji Bahri. Misalnya datang aja. Geus ditihela bae. Wah, ieu mantep cenah ieu mah. Barang disorotan ceknya ieu kula rangda saya berenang 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dieu sia tangkep eueuh sinaran jasa tah mah. Aduh komo ka Dulgani mah ka karang can dibukaan kok geura buka
oh tamasa kumaha orek koros atuh beres eta lamun sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sodako apa sodako diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ino geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya teh bertah aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos nu ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada wah saya tahu cenah kalau mau kesini si Azib nyaho nyana sebab babaturan nyana wari ngaji tah nyana nyaritakeun anu wah di negara mantak acak-acakan emang kumaha nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun temu urusan nyana penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot Masya Allah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran atskol atskia asfal asbiya azgal azkia eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set urang bisa hibar ka Cirebon iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teh kudu make lain air ragag di Karawang teu kudu ieu mah lain teu kudu ieu mah kayu iksir cekel urang beungsa langsung cak ka Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Pokona didalegan bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam Masya Allah nya paruti nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya nang geus ngajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui naon sia deuk jarah lain jarah sia mendeuk deuli eta heuh sia ya Allah tah boga kayu iksir kayu iksir cekelan hayang naon urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda. Nah nanyakeun tangkal aduh geus tinggalin zaman
geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, Masya Allah. Urang bodoh cekel kayu iksir baca Quran bisa-bisa maca. Urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa. Iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah, lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sayyidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Dek dibere bendera. Perempuan muriang. Muriang naon? Nyeri mata. Tidak ka dieu. Tak ka dieu dek dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa. Teu bisa neuleuk Sayyidina Ali teh. Ka dieu Ali. Ciduhan. Wah, usap ku Kangjeng set mata. Masya Allah. Cak Sayyidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba, mun teu buta bisa. Ulah usap-usap lah Haji Bahri. Ah tu Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set, usap Masya Allah. Coba ciduh Haji Bahri. Nah, usap. Pan jadi kieu cenah ye. Tatarina mah aya remeng-remeng mana. Kuari jadi poek cak salah ngusap. Aduh. Nah, ieu lah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444. Tuh. Memeh berangkat geus olab. Atuh ieu mah jadi kayu iksir paling ya kayu asem. Kayu asem. Iksir ya Allah ya Rabb. Nah ya iksir baca kurang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho karena papasten Allah. Carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang, urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang, urang ridho ka Allah. Eta terapkeun coba gitu. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti. Tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget ka nu mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti. Urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah. Lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang. Bosen nya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh. Atuh tapi urang inget ka nu merena bakal dedeh jeung nya. Kitu. Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing. Atuh can datang geus ditanya. Geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna. Nah, eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena. Ieu teh pamere Allah. Ridho. Ridho. Urang boga pamajikan kunyin. Kunyin. Eueuh dagingan mun kaluar di udag-udag anjing. Pajar tukang. Lamun urang neuleuh etana urang bokal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salila hirup di dunia abdi ridho Gusti saen sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babari tah ngomong mah babari hayu coba ridho. Eta bagus itu. Kuari urang, diri urang ya, diri urang kos kieu. Urang ngaca, Masya Allah. Alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana. Tah, ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti. Encan Gusti ridho ka urang. Lantaran jam geus jam 1:30 teh jadi teh anggeus di bae iksir ieu. Iksir teh geus di bae. Wah, tahun hareup asana ieu mah ieu. Kakarak datang ka ridho doang tah. Encan ridho urang
ridho urang ka Gusti, ridho Gusti ka urang. Bakal diceritakan ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang. Ji, atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang. Tapi Allah ridho. Nah, sababaraha macam ridhona moal kabahas setengah 12 asana sate tiis. Sate tuh Haji Rusdi mah geus julat cileuk bae. Nya mah lain deuk muludan deuk ngadar sate. Tah ieu ridho Gusti ka urang. Ridho urang ka Gusti syaratna maca sholawat nama neuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti. Masya Allah ieu bakal jadi iksir urang. Dok contoh iksir ari eta Aang Nuh bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop supirna supir cak supirnya ulah jalan dia ang jalan dia mah eta jembatanan nuju di omean jalan dia wae cek ang urang jalan di tu wae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur Cianjur sih mah pan teu bisa bahasa Cianjur nya mah bahasa dia bae dek mana sia asana seubeuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegleg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Ai Garut mah lain deui Garut mah mantep dah cekaang teh jalan di wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cekaang teh ayo jalan di nya bae atuh supir terus bae ge waduh cak supir ieu mah ngubrus kabehan urang mobil ieu hardtop datang tah Aangna kan peureum bae nya terus Ang ieu jembatanna putus terus gas ieu sanes gas kitu henteu aya jembatan gas sagedenta gas cak supir teh aing kuari paeh ye gas pokona nuturkeun ka Aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber Aangna geus kieu bae geus beres eta entos jebrang entos Ang bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan kula dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu arah istimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus ka iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa ghali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh korenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam iyalah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula ku Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknya mantak ya terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat
dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji wi mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.